A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manggihan hiji carita kaget. Kakaget teh kieu. Aya hiji jelema asup ka sorga, barang asup ka sorga ngalamun. Model kan ka sorga ngalamun. Atuh model mah jadi sorga ngalamun. Di sorga mah lain tempat ngalamun. Mun di gerendeng jangan ngalamun bejeuna. Di sorga mah lain tempat ngalamun. Sebab naon nu dilamun atuh ja aya. Ndek ngalamun ke naon gedong kurang kumaha di sorga. Ngalamunkeun kendaraan, ya Allah, kendaraan naon atuh di sorga. Kijang mah geus moal hayang. Ya moal hayangeun kijang, hayangeun so teh urang kerendeng nu susah. Ya nu sugih mah kijang geus hayang. Geus teh hayangeun sarugi mah baby band Lexus, mobil-mobil anu urang teh nyaho ngaranna teh tah. Rolls Royce dan lain sebagainya nu sarugi. Hayalan nu susah mah yang apaan saja, lain mobil atuh mah kaleng susu. Hayalan. Komo karimun menyeletik. Nah, ieu keur carita di sorga kok ngalamun. Naon nu dilamun atuh kendaraan hayang naon, istana, bubuahan, bahkan bidadarina. Urang lamun nyaritakeun awewe sorga, ya Allah ya Rabbi, hese nyaritakeunana sebab lawan cak Kangjeng Nabi cinggirna ye lamun ditololkeun ka dunya panon poe surem. Ndeu kumaha coba lamun nyiduh nyakslak ka laut seungit jeung amis. Aju nu deuk numpakanna modal haji pede teu ridho jaing mah. Atuh teu ridho. Protes ulah. Nah, ieu keur carita kok di sorga si ngalamun. Akhirnya kan ditanya ku malaikat, ente kunaon sih di sorga ngalamun kieu? Di sorga mah lain tempat ngalamun, tempat senang jeung bahagia. Ceknya ditawaranna naon ge asana teu ngeunah, sanajan sakieu loba jeung mewahna. Nah, sebab ulah kehilangan sosok manusia anu selalu bebarengan waktu di dunia, ngaji bareng, ke masjid bareng, bergerak di bidang syiar agama Allah bareng, nyantuni yatim piatu bareng, dan lain-lain sebagainya, ke Mekah bareng. Nah, iya di teangan di sorga eueuh. Kulama kajen ieu surga mewah can kapanggih jeung eta tetep kula moal senang. Ya Allah, cek malaikat saha nu sok bebarengan jeung kula kiai anu ngaji bareng, ka masjid bareng, bahkan ke Mekah bareng, jantuni yatim piatu bareng, bergerak syiar agama Allah bareng can aya eta kiai eta panglaporkeun ka Gusti Allah. Akhirnya malaikat lapor ka Gusti Allah, aya seorang manusia di sorga ngalamun. Nah naonan cek Allah dia ngalamun cek. Urang mana itu orang gerendeng lain. Orang gerendeng mah teu ngalamun nya geus di neraka kabeh. Ieu macak malaikat ngalamun naon nu dilamunkeunana. Bejakeun nu dilamunkeunana cek nya ieu di sorga kehilangan babaturan waktu di dunia. Babaturan kumaha? Ngaji bareng, ke masjid bareng, ke Mekah bareng, nyantun yatim piatu bareng, syiar-syiar ngaluhurkeun syiar agama Allah bareng, can aya di sorga nyana tetep can bahagia. Cak Gusti Allah, hei malaikat tanyakeun saha ngaranna teangan di neraka, mun aya di neraka cepet bawa ka sorga. Langsung malaikat bebeja, ayo sia bareng jeung aing ka sorga. Ka neraka, teangan. Teangan. Di teangan bener ayah di neraka. Iya kiai kok di neraka. Kiai di neraka. Hampura kiai ku di neraka. Ngridit tanggeus aing.
Masya Allah atuh naonan Kiai ngridit. Akhirnya keputusan Gusti Allah kula titah neangan ieu titah diangkat bener tah bener Masya Allah bungahna kula lila kene cek Kiai ieu istete lila kene cek Gusti Allah kapangi angkat bae padahal masih 10 tahun kene tetapi begitu kapanggih titah diangkat baik diangkat langsung ya Allah dibawa disesehela di haud Kangjeng Nabi begitu dek dikasorgakeun kapanggih jeung Kangjeng dari mana neraka terus naon neangan babaturan ieu hiji gitu ka neraka atuh lain bebeja cek Kangjeng Nabi ka dieu geus kuari mah ulah waka ka sorga teangan deui coba murid-murid teangan kawauh-kawauh anu di jero qalbuna aya zarratun minal iman sadzarrah tina iman geus kuari angkat tadi mah SK ti Gusti Allah kuari SK ti kaula cek Kangjeng Masya Allah atuh nya ka neraka deui neangan babaturan tinggal sieu bae aing ka sorga encan ka neraka ditinggalkeun nya da ya nungguan di lawang sorga kieu angel oge sih Haji Samsung meureun ditu nya. Akhirnya deangan. Teang atuh loba, Masya Allah geus murid, geus kawau, nu alalakrab, nu asal wau, atuh pan di neraka karari bae keur naon? Neangan jelema nu aya imanan. Ya kula ieu. Si urang mana sia? Kula urang pondok, sangaran sia? Haji Pendi moal wakas ya mah. Aya ekstrim oge teh jelema nya. akhirnya terus dicokotan ya Allah ya Rob akhirnya dibawa sisih dihaod berangkat diasupkeun ka sorga kula maca dongeng eta aya sedih aya bunga ari sedihna atuh loba nu ka neraka bungahna ternyata seorang kiai seorang manusia solihin anu geus ka sorga dibere kewenangan untuk mencari murid-muridna mencari dulur-dulurna jeung kawauh-kawauhna ya Allah ya Rabb aya bunga tan mantap kadang-kadang ngahajakeun silaturahmi ka kiai abeh diwauhan kunyana urang mangawuhan ka nya bisa nyana wau ka urang hese akhirna kata kula saat jeung Gus Dur wau akrab lain lalagaan kemudian jeung Mbah Mangli atuh wau kemudian jeung Mbah Masum Jogja patali aya dulur di Jogja jadi wau kuari jeung Habib Lutfi sangat akrab geus teu naon-naon ieu pikiran teh jang di akhirat kadang-kadang kitu tah pada ka Habib Lutfi geus nuhun jasanya sering ka Cilongok bahkan ieu geus aya di telepon poe tadi aya ti Maroko geus daratang ka Pekalongan kula geus ditelepon titah ka Pekalongan aya mau tako nah ieu kadang-kadang nyurucut bunga ka aku gitu tah sebab naon ka impi na beda Habib Lutfi teh mun kula jaritakeun impian-impian jeung jelema-jelema tertentu paling beda Habib Lutfi hese ditebakna kos Gus Dur hese ditebak nomor 1 lain tebak nomor 2 lain hese jana mah jeung eueuh bendu jana mah tuh sia mah seuri we heran aing mah katebak waing sia lah hese kos nomor 1 lain kos nomor 2 lain jeung eueuh bendu deui ka jelema teh coba ge deukeutan Habib Lutfi eueuh bendu jana eueuh naon ulah anu geus nyaho aya disebut nyaho jasa wa meureun besi tapi hafal insyaallah nu dimaksud kula lain sakadar di dunia jang engke di akhirat sebab pernah nyana nyaritakeun impian nyana deui nyaritakeun impian ka peuih jeung Kangjeng Nabi di lingkungan Kangjeng Nabi aya A B C D E tah cekula diengkeun aing aya eus ieu geus ngadengekeun Haji Pendi eueuh kabari deuk kaol Habib Lutfi malah nu ngobrol masyaallah kapanggih jeung Tuhan Syekh kemudian
gitu garendeng jeung Tuan Syekh Abdul Qadir aya Habib anu di luar negeri dicaritakeun kula sok kadegeun aing aya eueuh sih di dinya teh Haji Pendi eueuh deui bae Macana kan ieu maca da ieu keur carita jadeketan ahli-ahli Allah keuntunganana lain sakadar di dunia mere pencerahan tapi seperti dongeng nu tadi sahanu nyahong ke misal Gus Dur Gus jelas tamah di akhirat di surga jangan ngalamun Gus kenapa ngalamun aja ada yang belum ketemu siapa itu Haji Pendi biarin aja sih nggak usah dia mah udah biar jadi areng dah eta dongeng nomor kahiji eta dongeng nomor kedua kula banggihan deui aya hiji jelema di dunia ngabohong bae nya mah lamun teu ngabohong ngiri awak dagangna teh ngabohong bae dagangna ngabohong bae aya ahli politik mah politikus mah ngabohong teh emang parantina amun teu ngabohong mah teh jadi politikus. Nah tapi orang gitu-gitu ge ya kuari khawatir setelah kukula dibaca tentang perjalanan politik sangat mengkhawatirkan urusan pilpres teu khawatir sebab tama pelaksana tetapi nu sangat dikhawatirkan caleg bermunculan caleg-caleg non muslim engke kuari kan geus aya 500 sekian puluh caleg non muslim 570 ye lamun engke nyana geus menguasai parlemen kuari bae kuari karena kasabaraha hulu geus kos kieu kula kadang merenung ya Allah ya Rabb isi kumaha kahareupna caleg bermunculan kafir non muslim nah ieu engke ka ditu da lamun di Tangerang aya sabaraha kursi provinsi aya sabaraha di pusat aya sabaraha lamun 570 nu jadi saparo bae berarti kan guys 200 sekian 250 bae misalna Masya Allah kan eta kan kakarak tahap awal mungkin 5 tahun ke depan dan selanjutnya aya oge sih bedak hati kumaha kadituna engke sementara MPR kan geus teu berlaku mandul keputusan pada kitu diserahkeun ka rakyat sementara rakyatna kuari kan milih ge lamun dibere duit tidak sadar bernegara, tidak sadar berbangsa, tidak sadar beragama. Masa si Haritanu kudu dibawa ke pondok pesantren kiai na cium tangan? Aju dipilih kan orang Inggris. Ieu mah keur carita soal kekhawatiran sebab ningali karakter bangsa seperti ieu. Aya tah saeutik kekhawatiran 5 tahun ke depan Masya Allah. Nah iya bakir cerita kekhawatiran mantak hati-hati kobo iya orang kota nah iya mah geus beta mah salah satu kekhawatiran nah iya kuari jelema di dunia ngabohong aeh lah maut kiamat ceritanya nah barang geus kiamat arti timbang amal JPD maju timbang begitu ditimbang sholat ayah puasa ayah teh husu-husu ge sholat ayah lah zakat ya sakapeung mah osok kan sakapeung mah fitrah bae mah osok meureun tapi di samping eta zalim ayah kemudian naon kitu garana dan lain-lain dibandingkan kagorengan jeung kabagusan teh 50-50 saimbang ya Allah ya Rabbi saimbang ya saimbang teu berat ka bagus teu berat ka goreng pas akhirnya cek malaikat terserah di ka surga mangga di ka neraka mangga ya imah akur bisa di ka surga los bisa di ka neraka los dibebaskeun. Tapi jangan ngomong kieu can nyaho kan ka sorga kos kumaha neraka kos kumaha. Akhirnya nanya, coba tolong jelaskan sorga. Cek malaikat
beda. Wah, kemewahan surga teh ditayangkeun. Wah, itu tentang bangunan, tentang kendaraan, tentang buah-buahan, pakaian dan lain sebagainya. Beres. Coba neraka. Rem cek malaikat. Beda. Wah, neraka. Dengan ribuan tahun teh. Penyiksaan, siksa neraka. Wah, geus mah orai tina seuneu, kala tina seuneu, bayongbong tina seuneu dan lain-lain tina seuneu. Geus beri gidik. Akhirnya, nah gas. Milih mana? Lantaran tukang bohong di dunia. Pasti nama sorga teh neraka teh sorga. Ya, cek Haji Pendi, neraka. Milih neraka. Sebab di dunia ada kan nyana mah lamun henteu kan gitu. Ya tukang bohong mah kan gitu. Ya di akhiratnya kababawa. Jadi di akhiratnya dianggap punya sorga, neraka ya. Neraka berarti sorga. Jadi nyana milih neraka teh dianggap punya sorga. Ya malaikat neraka lah. Malaikat kecil kok. Cek malaikat ibu dak sableng amat sih. Akhirnya Haji Pendi milih neraka. Khayalannya pasti sorga. Begitu asup ke neraka panas. Kok asli sakina? Kok asli? Asli atuh kekerepekan ya nah. Gogoakan. Cek malaikat bungan saha. Tadi aya geus ditita ka sorga kok neraka. Ye, sakina teh sugan teh mah cara di dunia. Emang di dunia mah kan lamun henteu. Sia cek malaikat tuh kagak bohong je pugu kurang 3 kilo disakilokeun ku sia. Nah iya tukang nggak bohong mah ya nggak bohong meteran ya nggak bohong timbangan nggak bohong zolim nggak bohong hitungan dan lain sebagainya engke ternyata nyana kabawa tah ke akhirat. Jadi kunya nanti ya dibawa pajar gitu malaikat tukang bohong goblok gitu coba. Malaikat mah teu bohong bolon. Akhirnya jadi kikian malaikat coba nu jelasin atuh geus jelaskan neraka entah ya minta ayeuna lapor ka Gusti Allah nyana sebab laporan malaikat kan tadi titah milih geus mana kuari amal kula nu bagus kula hendak nanyakeun amal nu bagus kan boga keyakinan ka surga jeung ka neraka lain ku amal nyaho kula ge ya gegera di ulah ngobrol panas. Tadi kan kula titah milih antara surga jeung neraka kula milih neraka coba kula ka surgakeun bejakeun ka Gusti Allah akhirnya laporkeun ka Gusti Allah laporkeun ya angkat oge jadi tetep maksudna tukang bohong mah titah milih ka surga ke neraka bae tetep bae aya bae teh ka neraka bae jadi dianggap malaikat tukang bohong je ngaji atuh sia malaikat teh loga bohong. Orang lain gitu karakter bohong kabawa lah ke akhirat sakepeung waktu kula baca eta dongeng eta hayang seri oge di lain waktu mah tapi maksudnya ieu sedih oge orenganan bohong tetep bae kabawa ka ditu nu tadina titah ka surga ge lantaran tukang bohong tetep ka neraka heula. Nan mentak hati-hati urang salila hirup di dunia mun dagang jadilah pedagang anu jujur ulah eureun dagang jak Kangjeng Nabi teu pernah kapanggih jeung pedagang hajun teh eureun dagang kapanggih jeung petani sing jujur tanina jak Kangjeng Nabi kapanggih jeung petani teu nitah eureun tanina malah dibere cara-cara tani nu rapi kapanggih jeung panglima Kangjeng Nabi teu titah eureun tinitah eureun jadi panglimana jadi askarna tapi Kangjeng Nabi mere wejangan sing jujur jadi panglima na jadi askarna lain ulah jadi polisi tapi periwit teh hiji bae ieu mah periwitna 2 3 isuk-isuk nu ieu periwitna sore nu ieu peuting ditiup keneh teh periwit ulah nah kitu keneh tentara nah ieu lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam iya urang dorong doa ke almarhum sosok seorang alim sosok seorang kiai ulah ditingali gorengna
Allah Maha Pangampura. Urang tingali bagusna sebab Kangjeng Nabi selalu ngalem. Di alam ku urang dicatat ku malaikat. Urang sok ngalem ku mayit bagus gitu. ID Bandung mah di Garut lain ku mayit sae paeh. Kayak badal bait khair eta pangalem dandakeun terus ulah sok dijore-jore. Mun aya dulur urang, tetangga urang, nomat gorengna ulah sok disebut bagus dabe terus baik ku urang goreng mah kabeh ge aya. Tapi Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim ku ghafurna Allah. Urang boga kayakinan dihampura. Da ieu bakulna mah eta beta dita almarhum hiji jelema bisa ngaji tur ku Allah ditembongkeun teu bisa ningali jelas kanu sejen sababna nyaritakeun ka kaula tentang tina obat. Kemudian bagusna eta geus jelas maca Quran maca kitab mah terus bae katingali lamun lain dibere maziah ku Gusti Allah naon maka dengan maziah eta lah urang doakeun mudah-mudahan almarhum kasalahan-kasalahanna dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amal bagusna ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tur dilegakeun dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keluargana, putrana, istrina mudah-mudahan ku Gusti Allah dibere salabar tur tawakal ka Gusti Allah bisa neruskeun sepak terjang anjeunna dalam rangka liilai kalimatillah melalui pendidikan pondok pesantren. Dulur-dulurna kabeh ki Lukman kabeh mudah-mudahan sami-sami ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang selaku muridna, kawawuhna, tatanggana kabeh nu aya di dieu mudah-mudahan urang husnul khotimah. Di aku ku anjeunna kumalim derahim di akhirat selaku muridna, ku anjeunna selaku muridna sehingga urang di akhirat loba anu ngaku kiai anu ngaku kiai sehingga urang dihijikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naila ala kadar jang sebuah itibar bae ngan kula mah sakali deui hiji ada kampung jadi ngomong teu bisa bahasa Indonesia pacaletot bebas. Bahasa Melayu teh kacaletot bae. Mentak di dia tadi nanya kaki Lukman di dia bahasa Sunda cenah. Pan ari ka ditu mah tuh kaki ka haji sakarang ngaranna teteh utin esa tukang sayur teh sitin kan Melayu di dinya mah tah. Sitin mah gudang balok Melayu suka bakti. Orang di dia mah Sunda nya. Atuh Sundana jore deui nya. Lah ieu bakula lain naon ku ngahiji da babarengan ge geus wah pohara bunga luar biasa. Ulah aya naon di antara urang ulah aya sekat yuk urang silih doakeun. Urang kampung di dieu urang kota silih doakeun jeung mun aya naon-naon yuk urang pecahkeun babarengan dalam rangka ngajunjung agama Allah Subhanahu wa taala. Loba kene dongeng mah dua bae heulanan tanya sakitu bae tengetkeun tah dua ge insyaallah teu kudu make dalil. Bararisan jasa dalil mah kuari. Wah, jarago boro-boro nu ngaji ieu ge mun geus ngadalil an-nadhafah minal iman. Heuy, ka mana lompat teh? Ngadalil sadaek-daek we. Gitulah para jamaah kaum musliminnya. Kapunten tidak samudaya kalepatan sareng kira-kira kula aju bungahna deui di ditu kapanggih wae jeung Ki Lukman nyalateun kapanggih terus atung nikahkeun kapanggih aju sering ka Cilongo kula ka ditu jadi geus asa-asa alhasil neruskeun baheula abah kula akrab jeung mulai derahim anu dari kula ge ku ari akrab jeung almarhum jeung Ki Lukman jadi nerus alhamdulillah kakurangan mah ngaranna ge jelema geus ulah sok dibongkar-bongkar sakitu ala kadar pihatur tisim kuring hapunten dina samudaya kalpatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.